mumpung si Jia geus peureum ce ieu teh alhamdulillah geuningan budak teh nya buru-buru peureum da meureun geus tunu teh tadi oge jaba geus ngadat. Heueuh meureunnan hayang sare eta urang teh mumpung budak sare nya urang teh gercep langsung ngaberesanna kamar hareup da heueuh boga parawan tong-tong oge geuninganannya tadi teh dang majar maneh ngabantuan si babah gawe matakan ayeuna teh rek ameng da disamper ku baturna heueuh sabodo teuing cekeng teh. Matak barudak mah arulin matak mudah-mudahan we si Jia teh jongjon nya lamun aya barudak teh sok rariweuh tah ieu ge meresan rak-rak nya naon teh paranti buku-buku kitu geuningan paranti kecantikan si teteh tah urang beresan heula beres-beresan kamar tuluy we aku tarik sasapu ce ngan sasapu naik ti kamar heula tah ieu teh si Jana teu peureum tuh katingali apanan peureum lagi menit tibra tuluy nu kamar nu kahijina tuh urang sapukeun da di dege runta da urut barudak nya ti penting teh ngarome naon da sok aya we runta plastik atawa naon teh tisu heueuh sigana masuk emah-emahan geuningan ce leuheung biasa masuk ayang-ayangan si mu teh sok dijieun sasaungan cara zaman baheula da kekei teh lain bilik cekeng teh tah beres sasapu tuluy we urang tarik ngelap ngumah lap gitu kan arek ngepel heueuh nya teh lantai na teh aduh geus ngareresna ai barudak kitu tinggal ngarome naon da meni cararepel di lantai kamar oge nya urang empel we langsung tuluy tah geus beres kamar tuluy ka tengah imaheun ieu teh ngepelna ce tengah imah ge teu hilap teh kudu diempel disurudut tah bukakeun pantona ngarayah waan seutingan teh hilap kunci deui nya lantaran loba ucing bisi ngararamping ke teh diompolan di ucing sarua jeung bohong bareng gawe teh capek gawe teh kapake ce ari kitu mah beres ka tengah imah itu tuluy we arek ka belahan dapurnya tuh geuninganan teu lila ceung geus ka belah dieu deui we ngepel teh nya meni asa ku gancang beres ngepel tengah imah kabeh beres jeung kamar urang seheula ieu lap lantaran arek ngepel dapur beresnya seempelna langsung we ku aku teh dipake ngepelnya lantaran pan tadi teh urut meresan pagawean bapana ieu teh na loba kekebul matakan ku urang teh diempel heula da geus tadi sasapu na mah ce eta langsung we ku aku teh arek diempel karpetna ge teu hilap luar pokona mah kabeh we juru-juru pelosok-pelosok teh ku urang teh diempel kabeh eueuh nu tinggalin kitu nya ce sanajan engke kotor deui oge ce ku budaknya heueuh keukeuh we ku urang teh sok diempel heula sanajan ke berang-berang oge pasti kalotor deui da barudak teh lamun geus arulin ngometan teh da sok lakacat kat jero heueuh da ngaranna ge bingung ce ai digeureuh-geureuh sok karerese kalahkahkeun sok capek tanaga ce aya gogorowokan ai didengeh henteu kalah didengeh we ku liang taina geuninganan ce capek nya tah ai ngawarah budak leutik keneh mah ce aduh rudet.